urang tandang ka Ibu, aduh, Sumedang Kota Kemalang, Teh Ida, aduh, Waraas, lain, ngomong-ngomong, coba Teh Ida dinya, ya, ngobrol-ngobrol, urang calung di SMTP ngungklung deui. Alhamdulillah. Bahkan SMTP eces pisan. Eces pisan bisa nampilkeun calung ngungklung di SMTP ngajomantara di udara. Ya, ayeuna nek naroskeun kieu. Ieu calung anu sabenerna can apa ieu teh? Calung ngaranna grup calung naon? Pingpinanana pupuhu. Tah, saha? Ibu Haji Ening. Ibu Haji Ening. Sumuhun. Panggil Ibu Haji Ening. Ya, Ibu Haji, alah haturan wilujeng sumping. Ibu Haji Ening. Pingpinan pupuhuna calung ieu. Halo, assalamualaikum. Sing caket Bu Haji kieu tah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Alhamdulillah, Ibu Haji Nining. Wilujeng sumping teteh. Alhamdulillah. Bios teteh abdi. Bios atuh da istri. Teh Haji. Teh Haji Niningnya. Di mana Teh Haji teh? Abdi kawit ti Peusar. Oh, ti Peusar. Nuhun. Urang Peusar. Ya nuhun urang Peusar. Ya nuhun. Wilujeng sumpingnya di SMTP. Alhamdulillah. Yeah. Abdi pribados saparakanca tiasa tampil di SMTP eces pisan. Keprok eta baso saha? Baso tentin keprok. Baso Nuhun. Kali itu tinggalinan tong kana TV kana kameranya. Atur nuhun tenting nonton barengnya tentin. Siap. Aya saha we teh nonton bareng teh? Suur. Lain Teh Haji kieu. Bade naros mongjang nya. Nuhun mangga. Ieu calung naon ieu teh? Calung bringka. Naon? Bringka. Bringka. Nuhun terus. Kon, aya calung bringka ya. Aya atuh pan ieu calung bringka. Kang Leo. Aya calung bringka. Di mana? Di Peusar. Di Peusar, Desa Baginda, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Aduh, bringka. Ye, kayak bringka. Ai bringka teh kayak kumaha eta teh? Make judul bringka teh kumaha? Pan kieu urang mah urang lembur nya. Urang lembur. Urang lembur mah bring ka sawah. Ka dieu. Nya. Nya, da urang lembur kan, urang mah bring ka sawah. Bring ka pangaosan. Ayeuna bring teh hilap oge urang teh da perlu hiburan nya. Bring ayeuna teh latihan. Bade latihan hadroh mangga, bade latihan calung. Nah, tak ieu urang di dieu nya gaduh di ieu teh di Peusar teh gaduh grup calung bringka. Gitu. Oh, bringka. Nya eta kanggo hiburan. Ya, kayak calung bringka ieu ti Peusar Desa Bagina. Tos sabaraha tahun teh berdirina? Atuh namanya oge urang teh nya muhun nya. Rasanya. Berapa tahunnya? Tos pintar pisannya ya urang. Alhamdulillah tos palinter. Can tahunan. Acan. Komo Ibu Nining Maida mah. Ya, can tahunan. Kayak atuh sabaraha minggu, atuh sabaraha bulan. Kirang langkung sasasi aya ya. Kirang langkung sasasi. Kirang langkung sasasi. Oh iya teh. Nuhun. Ai calung bringka ieu pendirina saha? Penggagas. Kumargi di dusun Peusar teh aya Inohong. Aya non anu gaduh salah sawios ahli seni di zaman buhun keneh kapungkur nyaeta Ibu Juju
nama si Iner teh ya geningan. Si Iner teh pendirina, penggagas. Penggagas teh eta. Jantan motivator teh si Iner. Tah nya. Alhamdulillah. Jantan ka dieuna teh ku ayana Iner teh ka dieuna teh di jantan perangsang kanggo katurunanana teh. Seueur pendukungna. Alhamdulillah pendukungna. Tadi oge didukung ku ibuku ku bapakku. Manya Pak Kuwu. Ngarojong Pak Kuwu. Alhamdulillah ngarojong. Pan tadi teh ka dieu teh wawartos heula ka Pak Kuwu. Unjukan nyungkeun piduana. Iya nuhun. Nuhun Nya. piduana. Ai ka pingpinan mah urang kudu kitu. Ulah pingpinan anu datang ka urang. Muhun. Tah urang datang ka pingpinan. Muhun. Temongkeun karya urang ka pingpinan. Muhun. Haturan Pak Kuwu. Wilujeng nonton Pak Kuwu. Gitu. Sahan nya kaku eta non. Ya Pak Kuwu Desa Baginda. Ya kayak ngobrol-ngobrol Pak Kuwu Baginda. Teh Haji nah make resep kana calung kumaha? Pugu kesenian bun kieu. Ari abdi mah tukang ngasuh kitunya. Tukang ngasuh kumaha? Tukang ngasuh budak. Oh, ngasuh budak. Ngasuh budak abdi mah. Janten kieu lamun di sakola kieu. Ieu teh cing, anu kieu naon namina ka budak teh. Oh gitu, seperti tuh. Tah, alat anu kieu naon namina budak teh. Budak teh hare-hare we. Naon eta cenah? Angklung cenah saurna teh. Pan beda angklung sareng calungnya. Ari angklung. Oh beda ngagunakeunana ge nya. Ari angklung mah. Angklung mah dikitukeun nya. Di ngange tihang ngange mejanya. Eta budak SD teu apaleun pisan. Apaleun. Kan latih atuh teh. Muhun insyaallah nya pami engkang engke nama tah tak bu ieu na kitu teh. Aduh kumaha ieu budak teu apal kana kasenian tradisional Sunda Buhun eta teh. Calung teh. Ya alhamdulillah atuh Teh Haji Nining parantos ngamumule ieu calung sareng rekan-rekan. Hari calung ieu saurna aya 2 grup. Muhun 2 grup anu kahiji grup istri painten. Oh grup istri. Muhun grup dingka teh ya. Henteu sadayana ka dieu henteu ieu teh. Teu sadayana ka dieu. Ieu mah anu dicanak anu galeulisna hungkul anu dicanak ka dieu mah. Muhun anu gareulisna tampil ayeuna ti payun. Oh ti payun ada. Kita memang kita sebagai seniman harus pede. Muhun harus pede. Jadi pede we kitu rek ieu ge karep pede seungseurikeun batur oge. Kana ai calung mah kudu diseungseurikeun. Ya kudu diseungseurikeun sanes nyeungseurikeun hartina. Tapi nyeungseurikeun teh sebagai hiburan. Da eta mah seni calung mah seueurna mun urang mah bobodoran eta tujuanana keur ngahibur. Sugan kieu. Yeuh, Teh Haji Nining oge sugan we kalebet ngabodor. Edi calung mah payanten kedah rada aya senian gitu. Bodor kudu aya bodor oge ka bodorna. Damen. Terus dina bodor kedah aya pengetahuanana kedah ayanya tangtos eta mah. Pengetahuanana oge. Kedah aya pengetahuanana teh dina sajroning urang nyalung teh sajroning urang nyalung teh kedah aya pendidikanana kanggo masyarakat di antawisna nya gitu. Oke, Teh Haji ayeuna hiji deui nya. Kintun, cobi kintun Pak. Bade kasaha ngintun kinten-kintena? Nya anu kahiji mah painten kintunan kanggo ka urang peusar. Halo urang peusar. Itu ka ditu ningalina ka dieu. Halo urang peusar sapeusar nya ka Bapak RT ka Pak RW nya oge. Teu hilap ka Bapak Kuwuna, Pak Kuwu hatur nuhun kana rojonganana. Alhamdulillah. Terus Ibu kepala. Muhun. Kanggo ibu kepala miwah. Saha tah saha ibu kepala namina? Ibu kepala Ibu Ingrid Gantina MPD. Oi.
Eta teh pimpinan abdi, pimpinan pribados eta teh. Nongton ayeuna. Ngarojong oge. Ngarojong. Oge. Tah oge rekan-rekan SDN Sukasirna 1 paintennya wilujeng nonton. SD. Ya sadayana. Aya kagegelan pan? Aya kagegelan itu Kang eta Ayi. Ya. Rai Prabu itu canak itu tuh keresek. Oh, muhun tadi teh. Nya. Ya. Muhun. Iya teh. Kagegelan pisah atuh ibu dalang. Besar. Uluh. Kanggo saha ari ieu? Kanggo SMTP. Kanggo SMTP. Namina naon atuh ieu teh? Ieu teh nyaeta UMKM ti Kampung Besar mah nyaeta anu tos kasohor opak elod. Nah iya opak elod teh. Elod teh Oh, ieu. abdi nu beten. Beuleummna eta teh. Muhun beuleummna. Opak elod Mana Opak sih? elod mana sih? Dusun Besar RT 04 RW 05. Halo mana sih? Aya mana sih? Ya opak elodna mak. Lamun abdi ngaraosan nyonya buka hiji. Ke heula ku rasaan heula. Ke isin SMTP non di pasian ieu. Oke. Atuh jeung hayang ngaraosan di dieu dinya. Sat kade abur-aburan. Ieu teh opak elod. Opak elod di Besar mah teu aya deui. Janten ieu teh janten keterampilan ibu-ibu di dusun Besar mah nyaeta opak elod. Anu bahanna teh nyaeta tina elod. Elod teh nyaeta tina aci sampe. Sanes tina kacang panjang. Sanes. Atuh kacang panjang mah paentan bubur kacangnya. Lotek Pak Ujang. Lotek Pak Ujang. Kacang panjang mah. Teh Haji urang raosan lah. Mana sih? Nonton mana sih nek? Insya Allah nonton. Benar. Mantep. Urang teu ngerakeun ieu masihan ka SMTP. Seueur sabaraha keresek tadi ka SMTP. Heeh. Pokona kagegelan we. Nya. Ngaraosan ai. Nya mana sih? Leres raos pisan ieu pake rod. Ngan baso ti teh hentin can. Tuh acan tenang we engke ari latihan jiga nama. Nuhun enten mah. Keula atuh. Haji. Ngeus. Ieu nek sampe keula. Atuh nasa nu ngabebereg. Teh Haji mah sok terase baceprot ka ditu. Abdi kieu. Tentin kagegelan saur Mang Ujang cenah. Namanya teh ngaharewos. Mang Ujang teh cenah mana basona. Tuh. Pemirsa, hatur nuhun, Teh Haji hatur nuhun, parantos ngintun-ngintun kasadayana, atos sing majeng teras ieu calung naon? Calung Bringka. Calung Bringka sing majeng terus, latihanana sumanget. Amin. Pangrojong nati pemerintah desa luar biasa. Amin. Malihan mah kamari ge Pacamat oge hadir. Nyak sia. Pacamat. Haturan Pacamat. Pacamat wilujeng nonton. Sanaon? Agnia. Iya Agnia. Hatur nuhun. Agnia geus teu birek di Kabupaten Sumedang mah. Buket Agnia. Abdi mah ningali ku nyalira tadi merena oge. Kagelan ti Agnia. Iya. Apal abdi mah. Hatur nuhun. Saha si Ana teh? Si Awahyu. Awahyu sareng tetehna Agnia. Kagelanana Awahyu. Agnia. Dugikeun ka dieu teh ku Agnia. Agnia Buket pangrojongna. Buket. Hatur nuhun urang lajengkeun lagu anu salajengna ti Calung Bringkas dina judul lagu Daun Pugur Teh Ida Agnia.